Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi padola ba'da ibadihi bi ulumil ilahiyah wa nahmaduhu hamdan bila goyah wa nashkuruhu syukron bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-islamu bada'a ghoriban fasayauda kama bada'a fatubalil ghurabai yuslihuna ba'dama absadan nasi min ba'di min sunnati. Rawahu Abu Ya'lan. Puja sinareng puji eta sadaya kagungan Allah anu maha ngarungu, maha nyakseni, maha caket ka urang sadayana, anu parantos ngatur kana pertemuan urang sadayana, anu maha uninga kana satiap karetegna hate urang sadaya, anu maparin nikmat anu teu putus sareng anu teu aya wates wangeuna kangge urang sadaya. Sinareng anu maha sobar sok sanaos kaayaan urang seueur midamel dosa sinareng maksiat. Sholawat sinareng salam mugia kacurah limpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu parantos maparin kaluhuran akhlak sinareng uswatun hasanah ka urang sadaya kanggo ngajantenkeun tolak ukur kahirupan urang sadayana pikeun ngaraih kabagjaan dunia akhirat. Teu hilap ka para ahli wargina, para duriyahna, para sahabatna, tabiin tabiat atba'u tabiin, tung paraga dugi ka urang sadayana mugia urang kenging syafaat mantena jaga di yaumil jaja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Angkat tina dawuhan Allah, fabi ni'mati rabbika fahaddis, saur Allah. Urang seja syukuran ka Allah kumargi parantos nampi mang pirang-pirang kanikmatan nya diantawisna kamari mah meureun panen nya Bu. Alhamdulillah. Sareng kanikmatan-kanikmatan anu sanesna. Kaum ibu sadayana biasana lamun jalmi syukuran kenging kanikmatan eta teh tara hilap. Sabab pantoh hate muka. Komo lamun meunang kauntungan leuwih mah nya sapertos panen gitu. Teras ngahajatkeun murang kali bungah anak meunang jodona, bungah meunang ladang hajat meureun gitu. Tapi nalika syukuran tina balahi ieu mah biasana kitu jalmi sok aya hilapna. Sering jalmi nalika misalkeun nangkarak di rumah sakit ni entos asa sahoseun nyawa teh nepi ka janji ka Allah lamun cager rek syukuran bijil we ti rumah sakit poho we kana syukuran teh. Keur cicing di luhur tangkal kalapa contoh ya ibunya dipuncer tangkal kalapa dongkap angin, kalapa teh leok ka ditu leok ka dieu asa rek sagebut-gebuteun we awak teh nepi ka jejeritan ka Gusti Allah lamun nepi ka salamet ieu kuring nincak taneuh deui rek syukuran kuring mencit muning. Eureun we angin Bu turun tina tangkal kalapa kolosod di tengah-tengah tangkal kalapa geus mimiti robah. Da muning mah gede teuing atunya doma we ku doma turun deui we ka handap jak we nincak taneuh sampean teh yakin ayeuna mah aman tah awak teh salamet. Da doma teh 1 juta atuh hijina. Ku hayam we ku hayam koloyong teh ka pipir tewak hayam keur nyerekem nogna aya 15 atuh nog aya 15 kieu mah meureun sabarahaeun nya. Niti we meureun sanak domaeun mah tuh. Arek kunogna we kunogna
nyokot we nogna dua, digilir-gilir, disidik-sidik, ditengali teh pirakunya syukuranku nog asa era mending dilok-lok we dilok-lok tetulus syukuran teh henteu Bu. Ta biasana lamun ningali kana umumna di urang anu disebat syukur teh hartosna dahar, nalika ngayun syukuran daharnya, nyunatan syukuran dahar deui wae, kawin syukuran dahar deui gusaran syukuran dahar deui wae, nepi ka harti syukuran teh dahar nya umumna ieu mah matak disebut we jomet. Tanu peryogi dibahas ku pribado saat ayeuna hiji eling kadua syukur, margi kecap syukur jeung eling teh eta teh dua kecap anu beda tapi fungsina sami Ibu. Fadzkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun, surah Allah. Anjeun kudu eling ka kami, surah Allah. Nah cenah masang di piwarang kudu eling sabab seueur jalmi anu masih keneh teu areling. Baheula aya aliran kebatinan cek ketuanana teh cenah Ibu nya dina ceramahna sok ngarengkepkeun heula panangan arek der ceramahna teh da urang Jawa teh saudara-saudara mari kita eling sejenak cenah entos tungkul we cengkat deui ka luhur mari kita tidak eling lagi nya da elingna ge ngeuneuh sejenak nalika cengkat teh eling deui eta mah ajaran sesat. Ta urang mah ahli sunnah wal jamaah tapangna urang dipiwarang eling ku Allah teh sabab seueur jalmi anu masih keneh seueur teu areling kitu. Matak jadi babasaan we geuning asa kamari cenah jumaah teh nya. Ayeuna geus jumaah deui. Asa kamari cenah bulan puasa teh ayeuna geus bulan puasa deui. Asa can lila cenah salat lohor teh ayeuna geus asar deui. Nya da salat lohorna kapaneurian kaburitan. Teu lila. Ta eta teh gambaran jalma anu seueur teh eling Ibu. Dari ku eling mah bakal karaosna lami Bu. Contoh misalkan ayah hiji pemuda nunggu ka bogohna janji jam 12 siang. Telat we satengah jam. Da asa saminggu eta teh satengah jamna teh. Sabab dina hatena eling wae tah. Asa teu lami cenah di alam dunia teh nya ngagambarkeun diri urang teh ieu teh aduh seueur keneh kirang areling meureun kitu. Tadau Allah fadzkuruni adzkurkum, prak geura areling ka kami ke kami bakal merhatikeun anjeun. Tau pami ningali kalimat zikir Ibu, zikir teh asalna mah tina zakaro eta teh zakaro yadzkuru zikron fahuwa zakirun lamun ditasrif. Jadi zikir teh hartosna sanes eling wungkul. Sabab zikir teh kalimat istirok kurung kasarung lamun ceuk budak santri mah kitu. Kalimat istirok teh kalimana mah eta keneh kitu ngan upami nyambung kana kalimah sejen maka robah sambunganana. Maka bakal robah hartina ka dituna. Jadi aya adzikru teh hartosna nyebut, aya oge eling, yazkuru kula ahyanin. Eling sapanjang hirup. Aya deui hartosna zikir teh Quran. Aya deui nu hartosna zikir teh ilmu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna syai'a. Prak gerananya ke ahli ilmu lamun maneh teu ngarti ta eta ilmu hartosna zikir. Lajeng aya deui azikru teh nu hartosna salat Ibu. Aya oge anu hartosna doa. Ta eta mah keun we teu kudu ngabahas panjang eta. Ngan urang mah urang ngabahas azikru di dieu nya eta eling. Numutkeun Imam Ali bin Abi Thalib dina kitab Al-Baidawi anjeunna nyebatkeun yen azikru teh anu kahiji nya eta yadzkuru kulla ahyanin, eling sapanjang hirup. Init sajingking lempang sajingkang teu oleh emut ka Gusti Allah. Nalika rek nipu tara tulus, rek ngabohong tara tulus, rek ngurangan timbangan tara tulus, rek papaling duit pamingpin tara tulus, rek babangsat duit rahayat tara tulus, rek nemongkeun aurat teu tulus, rek mabok meureun teu tulus, rek judi teu tulus. Da eling ka Gusti Allah. Hiji ta zikru teh Ibu. Nu kadua adzikru teh hafadho bidihrihi, ngajaga undang-undangna, undang-undang Allah. Kade meureun wajib perhatikeun, sunatna kade ulah kalangkung, haramna kade kedah ditebihan, makruhna wayahna kudu dianggangan. Tanu katilu adzikru teh fi kulli duburi sholati fardi. Dina tungtung salat fardu urang teh ngaos-aosan anu disyariatkeun ku agama.
nya babacaan anu biasa ku urang dibaca ta eta anu dimaksud dzikron kasiron surah Allah. Lajeng anu kadua tadi kan zikir atos eling, anu kadua ayeuna urang ngabahas syukur. Upami ditaros cenah naon ari syukur teh sumuhun syukur teh su sarengkur meureun kitu nya. Ngan upami ningali kana kitab Al Munawir syukur teh numutkeun tarjamah bebas namanya eta rumasa ibu. Rumasa naon cenah rumasa yen anu katampi anu aya dina awak urang pangaboga urang pangabisa urang eta ti Gusti Allah. Pama bikum min ni'matin faminallah. Kawit meureun tuangeun leueuteun angoeun napas ibu bumi tah anu kurang dicicingan sagala rupana we fasilitas nu aya eta anu katarima ku urang teh sadayana ti Gusti Allah. Nu kadua syukur teh numutkeun kitab Al-Intisam Imam Syafi'i ngahaturkeun nguningakeun yen syukur teh wad'u syai'in ala ridhoihi, nempatkeun sagala anu katarima ku diri urang nempatkeunana teh dina karidoan Allah. Syukur anu kahiji nyaeta rumasa. Rumasa naon cenah rumasa yen satiap anu katampi teh ti Gusti Allah. Sabab jalmi anu lahir ke alam dunia sagalanana teh parantos nyampak ibu. Malah urang lahir ke alam dunia teh teu ngimpi nya ibu, teu hayang teu pesen kitu. Sugan ibu parantos pesan ka Gusti Allah yang lahir teh hoyong janten istri dan henteu nya pesan ka Gusti Allah ibu teh hoyong geulis henteu atos nyampak we kieu nya hoyong lahirna di Cikamarang henteu kahayang mah lahir teh turunan Soeharto urang teh kitu nya da henteu nu mawi naon anu katampi ti Gusti Allah ta eta teh larapkeun we ku urang teh nya dina karidoanana ta eta anu disebut syukur. Jadi we ibadah kadituna. Maka tiasa disimpulkeun yen ibadah teh nu kaos ku pribados nyaeta hirup urang anu make program Allah. Sawian deui yen ibadah teh hirup make program Allah. Sabab lahir ke alam dunia lain kahayang urang. Saur dokter mah janin anu dilebet rahim teh ibu barang tuangna tara kana baham tapi kana tali ari-ari kana udel plasenta bahasa kedokteran nama. Jadi udel teh alat barang tuang orok atanapi janin anu di jero rahim. Kumargi Kangjeng Nabi Adam mah teu kantos di jero rahim ibu. Lamun ditaros can aya bujalan teu nya duka teuing atuh da teu ningali. Ta lahir weh ke alam dunia jalmi teh sanes kahoyong urang. Ngeun sabada lahir ke alam dunia tah biasana jalmi teh anu geulis jadi gumeulis kitu. Nu kasep jadi gumasep. Jadi jelma gede jadi gumede asa beunang kuring we tah timbul we kasombongan tidinya disebut kufur. Anu tadi syukur tak ieu lawana kufur. Sok gerak ku ibu tengali jelema sabaraha miliar nya anu lahir tina rahim ibu miliaran teh di alam dunia can pernah anu sarupa-rupana nya paling-paling syarat mirip da urang teh da lahirna ka alam dunia oge da Allah wallazi akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah anu ngalahirkeun maraneh tina rahim ibu maraneh teh lain bidan lain maparaji meureun lain. Misalkeun ibu entos kusial kulibak entos mules pucung hul ka ditu pucung hul ka dieu budak teh di jero lumpat we ka bidan da ieu mah geus waktuna ieu disangka teh geus nyampak orok di bidan teh kitu tinggal borojol saur bidan teh geuning ditengali teh lami keneh cenah ieu mah orokna teh sigana mah enjing lahirna sok aya nama kokoronangan we heula cek bidan teh. Cek urang teh ayeuna we atuh bu bijilkeun. Ada teu tiasa sanes bagian abdi cek bidan teh. Tah lahir mah ku Gusti Allah. Sabada lahir saatos lahir daw Allah la ta'lamuna syai'a borosot we orok teh ka alam dunia. Maneh teh teu nyaho naon surah Allah. Jeung teu ngartina naon. Meureun lamun cek basa sepuh mah panon bolotot teu nempo ceuli rebing teu nguping hate deg-degan teu boga rasa. Entah nu mawi hirup urang teh leres-leres di program ku Allah. Leres-leres program Allah. Nya bilih teu percanten yang hirup teh program Allah diatur sagalana ku Allah. Sok we waler ku ibu. Naon anu bakal tumiba kana diri urang dina poe enjing ibu? Da teu apalnya. Nah bakal papisah jeung caroge. Nah bakal maot dikantunkeun ku caroge. Nah atawa urang anu ngantunkeun caroge atawa caroge urang namihan deui bojo.
da teu ka sawangnya ti ayeuna. Sok bilih teu percanten mataroskeun ka Pak Jokowi atau ka Pak Ridwan Kamil ka ditu. Pak Jokowi kitu ari nalika di SMA bapak ngimpen teh yang jadi presiden dah henteu sigananya. Jadi hirup mah perjalanan di program ku Allah. Nu mawi tiasa disimpulkeun ieu nu disebut hirup teh rentetan peristiwa anu teu sapinuhna numutkeun ka hayang urang. Sawihan deui Ibu, hirup teh rentetan peristiwa anu teu sapinuhna numutkeun ka hayang urang. Maksud urang mah hayang untung kalah buntungnya. Masa hayang ka Semarang kalah ka Palembang. Maksud mah hoyong senang kalah susah. Sabab hirup teh rentetan peristiwa anu teu sapinuhna numutkeun ka hayang urang. Sarta hirup teh diaping ku dua sisi. Aya sisi nasib jeung sisi takdir. Nasib jeung takdir teh dua kecap anu beda tapi fungsina sami. Saumur-umur eta nasib jeung takdir tara tepung. Ngeun di mana tepung tos sanes hirup deui. Asal lieur nya Bu, lieur teu. Nya urang diajar lieur we heulaanan. Bujang-bujang ibu abdi ge rada lieur ieu teh sabenerna. Geura sok urang teu ngali goloyorna cai walungan Ibu. Naek ka kekebet Ibu teh teu ngali Ciseureuh. Lukaliku mapai kampung luar leor mapai jontor. Miuni orai keur meuntas. Di papantes goloyorna cai teh tanpa halungan harungannya. Ternyata goloyorna cai teh jiga hirupna jelema Ibu. Rentetan peristiwa. Aya batu anu pagalituk, aya catang anu malang, aya taneuh anu urugna meru. Tapi cai maju terus. Sabab diaping ku dua sisi, sisi katuhu jeung sisi ken. Ta sisi walungan mah beungeutna teh beda, tapi fungsina sarua. Sisi walungan saumur-umur tara tepung. Ngeun di mana geus tepung lain walungan deui. Kahartos merenya. Keun we nyebut kahartos we heula nanya. Bisa disebut bodoh mah. Tadawa Allah innaka la tadri ma taksibul goda. Taya jalma nu apal kana nasib dirina dina poe isukan. Kumargi hirup teh program Allah tu kudu nyencang tina program Allah. Allah program jelema tos hirup meureun kudu maot ka dituna tos maot di program lebet ka surga. Wayahna urang teh ulah nyencang tina program Allah. Jadi urang teh tos di program ku Allah lebet ka surga Ibu. Da saur Kangjeng Rasul ge kullu umatin dakhalal jannah cenah. Setiap umat kami teh kabeh asup ka ilaman aba kajaba anu alimeun kajaba anu mungeun. Saha cenah umat Kangjeng Rasul teh? Nyata jalma-jalma anu hirup sabada Kangjeng Rasul. Ta umat Kangjeng Rasul teh eta Ibu. Sabada Kangjeng Rasul ta eta sadayana umat Kangjeng. Arek Mike Tyson, arek Kim Jong Un ta urang Korea. Arek Jungkook, arek Jet Li, Jackie Chan. Wong Pehung kabeh sadayana eta umat Kangjeng Rasul. Dijamin ka surga, dijamin ilaman aba kajaba nu alimeun. Saur sahabat, "Waman aba ya Rasulullah?" Saha nu alimeun ka surga teh ya Rasulullah? Paman ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Narima jeung taatkan ajaran kami ka surga, teu narima jeung teu taatkan ajaran kami maka kana neraka. Tah Jackie Chan jeung Wong Pehung teh can narima kadinya. Maka lamun teu narima keneh keukeuh we manehna teh teu narima keneh kana ajaran Kangjeng Nabi, berarti wayahna manehna kana neraka. Ngeun ku dirina lain ku Allah. Dabongan manehna mung kitu. Nu matak upami ibu hoyong ka surga, entong hoyong ka surga mah dan tos diprogram gitu. Anu kedama urang teh sieun ku neraka kitu tah. Jalmi mah nu tos narima Allah pangeran Kanjeng Nabi Muhammad terus we salat katuna zakat haji puasa wah jeung sajabana ka surga dijamin. Ngeun anu tah can pasti mah kana neraka Bu. Nu patak pribados wantun nyebatkeun kieu ka ibu teh sadayana ge pasti ka surga ngeun teu pasti salamet tina neraka sakitu. Margi jalma-jalma nu lebet kana neraka sanes jalmi anu teu ngaku ka Allah wae tapi jalmi anu ngaku ka Allah jeung ka Rasulna ngeun teu taat kana ajaranana. Bahkan jalma anu lebat kana neraka lain jelema anu teu ibadah hungkul tapi anu ibadah bahkan ibadahna leuwih bisa jadi kana neraka. Salat maghrib 3 rakaat kuduna tamahan jadi 5 rakaat pan pinarakaeun tanya. Apan meureun salat teh wajib naon Ibu? Wajibun wudu tah wudu ge ibadah eta teh kitu. Wudu henteu salamun teu kuca tah ngayakeun cai teh ibadah berarti nya. Tah cai moal aya lamun teu ngagali sumur berarti ngagali sumur teh ibadah.
ngagali sumur ge moal bisaeun lamun teu eueuh tanagaan. Tah aya tanaga teh biasana tuang heula ngayakeun tuang teh ibadah. Matak saur Kangjeng Rasul hayatuna kulluha ibadah gitu. Hirup urang teh kabehna ge ibadah. Lamun dianggo di jalan anu dipikarido ku Allah mah kitu. Lamun caroge ibu tabuh 12 wengi nganggo sapeker ngaos ibu. Terus we caroge ibu teh ngeukepan ibu teu nganggo sapeker. Ta dua-duana ibadah sanes. Ibadah Bu, ngeukepan ibu ibadah, ngaos Quran jam 12 wengi oge. Ibadah ngeun nganggo sapeker. Kartos sebenarnya. Jadi ganjaran tina ngaos Quran teh teu mustahil ibu langkung alit batan dosana gitu. Kahiji meureun ngaganggu batur anu tos bobonya. Kadua jalma anu istirahat teu bisa tibra, anu nyeri waos meureun teu bisa hahahuhu. Anu gugah subuh meureun kasiangan tahajud ka langkung bade kasab meureun jadi kasiangan. Padahal sadayana kalebet ibadah sanajan ageng ganjaranana eta ngaos Quran da meureun bakal langkung ageng deui dosana nya. Batan maca Quran jam 12.30 wengi. Tah ayeuna bandingkeun ibu jeung ngeukepan ibu nya bapa teh teu nganggo sapek. Haneut ongkoh genah ongkohnya. Jempling ongkoh ganjaran teu kaganggu mending mana tak kira-kira eta. Kitu. Nya sing sering we cenah jang jelaskeun kitu. Jadi jalmi anu lebet ka surga teh sanes jalmi gaduh ganjaran, tapi jalmi anu gaduh dosa oge bisa tapi dosana langkung alit daripada ganjaranana gitu. Jadi ibu kasimpulanana meureun ka surga mah tong dipersoalkeun, tong diageng-ageng teuing datos pasti gitu. Tiket natos dicepeng, tiket natos aya saur Kangjeng Rasul. Malihan dina kitab Jami'us Shogir mah ibu jilid kahiji nalika Kangjeng Rasul dialog sareng malaikat Jibril. Anjeunna nyuhunkeun jaminan sangkan umat teh lebet ka surga. Saur Kangjeng Rasul teh Jibril, ci cenah nyuhunkeun jaminan we ka Allah sangkan umat kaula teh dipastikeun ka surga. Saur malaikat Jibril, parantos ya Rasulullah. Umat salira mah sadayana ge pasti ka surga. Kumaha cenah lamun anu sok maok? Nya sanajan maok oge ka surga. Kumaha anu sok jinah sanajan jinah umat anjeun mah ka surga. Kumaha anu sok mabok sanajan sok mabok umat anjeun mah ka surga. Cek malaikat Jibril. Ngeun pedah lila heula dina narakana gitu. Da ka surga mah pastinya. Janten jalmi mah mending apal picilakaeun heula ibu daripada apal piuntungeun. Tah ieu pelajaran. Jalma nu apal kana picilakaeun bakal apal kana pisalameteun. Jalma nu apal kana salamet biasana sok cilaka eta. Tengali geuning naon margina coba di jalan anu sae, di jalan tol sering kacilakaannya. Sabab mikirna nate genah we eta teh da pisalameteun terus pada jebrod ka dituna tabrakan tuh. Kumaha tadi jalan bututnya? Di jalan butut mah di urang di dieu ka Cibodas da jarang nu cilaka teh ka riweuhnya. Tapi di jalan saya mau ngal waktu cilaka teh. Sabab pola pikir urang, pola pikir supir meureun sieun kana cilaka. Jadi we salametnya. Jadi mending apal keneh rugi tibatan apal kana untung. Jadi anu apal karena rugi mah kadituna biasana sok untung, tapi jalma anu katungkul wae kana untung sok rugi kadituna teh. Pan pribados kantos gaduh rerencangan ngagaduhan pabrik bata nyarioskeun anjeunna. Manehna teh pinter we ngitung kana untungna teh kitu ari kana rugina tara dihitung-hitung. Tina hiji bata cenah cek manehna untungna teh 500 Bu. Ari ngitung bata mah pan salio eta teh. Salio teh 120 bata. Jadi cenah lamun 500 perak bati na lamun salio kali 120 berarti jadi 105.000-eun. Ieu menang ngitungnya ibu ngahaja di apal-apa 105.000 sedangkan cenah lamun 5 lio menangna sapoe berarti 105.000 kali 5 lio tah 525.000 sapoe untungna teh berarti kalikeun sabulan 30 poe aja sabarahanya 15 juta leuwih Bu. 15.755.000 sanes 15.750.000 tah. Jadi pendapatanana teh jeung income-na teh leuwih gede meureun ti PNS-nya. Manehna teh ngitung kana untungnya kitu aya resikona jeung rugina teh dihitung Bu. 15 juta we untung cenah. Nah, jebrot teh usaha manehna nyetak batu bata 50.000 bata sakali ngangkut teh Bu. Ngamodal sagede-gede. Meureun tukang gawe, tukang nyitak anu ngaluluh anu nyitak di dinya. Sok barang tuang, mayoran di dinya teh mawa asin hulu peda. Satos tuang teh sapukeun eta teh kagigir.
Ta eta batu nu meunang entepan ibu aya 3 entepna 4 entepna anu hararipu keneh meureun eta peuting hulu peda teh kaameu ku anjing cenah ceuk ieu carita eta urut dahar di dinya anjing pabuis di araradu perebut hulu asin nepi ka gedoran eta bata meunang entep teh anu hararipu keneh sakali pejet teh cenah 800 siki cenah Jun rata-rata sadinten eta teh nah ada satahun teh bangkrut cenah atuh cenah usaha teh tah kitu katungkul kana untung mah jadi ruginya. Jadi orang teh ulah tungkul karena ibadahna wungkul tapi karena pidora kaeunana kudu kapencrong gitu ibu. Jadi jalma anu apal karena pidora kaeunana bakal kena engke karena ibadahna. Sabaliknya jalmi anu apal karena ibadah cantang tuh apal karena pidora kaeunana katungkul matang sing apal sing apal urang karena pinara kaeunana ulah pisurgaeun wae anu apal pinara kaeun bakal ka surga sabab sieun urangna jiga taya dina jalan butut. Tapi jalmi anu apal kana pisurgaeun mah cangtang tu urang ka surga. Panutup ti pribados aya pantun. Moe ladu di imah baraya. Laduna teh aur-auran kana wahangan. Kaum ibu sadaya anu mulia, mugia urang aya dina kawilujengan oge kaberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ieu obrolan aya manfaatna, leresna murni lungsur ti Allah, lepatna murni tina kabodohan pribados. Kalayan ditutup kudu akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.